Yakin orang mah poe ayeuna timnas menang ya ngelehkeun Vietnam. Tingali atuh Vietnam tuluy nyerang gitu. Bakal menang ya mah Vietnam. Isuk mah ganti sia ngaran teh jadi Nguyen Bajra. Orang tingali besok mana nu menang. Oh ya sia. Nya syukurang ge Indonesia menang. Acan atuh karek ge 1-0. Eueuh ya tingali atuh geus menit akhir. Lasut ieu mah. Tuh ceuk kuing ge nyaho kuing mah geus di istiqorohan heula. Beuh nepi ka kituna. Teu hayang nyaho sesuai perjanjian euy. Nu eleh nebak skor isuk make baju gagah. Senengnya ningali uing kieu. Ketinggalin ge alus gagah pisan. Gagah ti mana jika tukang daging tengah peuting kieu.